online kayaknya ayat, mau lima. Opa, opa. Ini kunci tadi tuh. Ini udah duit, ya, mau boga tuh. Nyanyi, kecil, buka salaki ampun ting gawe ti si Amoy ai madang meta ka aing teu dibere madang madang seberang deui hek meureun aku naon coba beas ge eueuh seberang di coba ge antaran lu nya di budak aing ngongkok kandinya di tangan teuran teh mana bener mana keleci geus di sia ulin gue sia gue minta mobilan ih aing mau mobilan di bae kabar sih tadi eta nu meuli kana itu meuli dua udah sia mah diadu-adukeun bae ih jam naon sih mobilanna ulin bapaknya ge minta dianteran tuh iri sih aing mah pusing punya di bapaknya teh tuh anaknya teh Amoy teh mobil naon mobil oleng ini hayang suka mobil gitu begitu mah murah sekali meuli ayeuna ieu bae soang ge soang ka bapaknya ngaturan sangu pingsan beunta kali teh gitu ngajongkeun di sawah can aturan mah iya ari mimi ngaturan me make lepon nyana sih ngomong bae tuh kalau bengsong tuh nasinya jadi anak level amat sih. Aing teh digeulis make lipen teh aing teh nah deui terajeun bapak sia mata kitu bae yang sarabe aing. Bisa dan terang bae bapaknya na ge. Wilu jeung aing. Terajeun panas. Sia panas-panas. Oke. Terajeun panas. Geus gana panas banget ke bapak sia nyewa ti ka aing lagi. Ieu bandel kungkunya. Pakai tas naonna? Di dalam ini geus bahaya ya. Makanya tapi tagihan agak cida intinya nih ulin bae sia Mbak paraban tuh di tukang 70 iji ngadon malodar bisa 10 iji tada usia tada di paraban Pajri jajan bebek isya dari budak pengen fungsi ini mah Pajri Umi nah ini boga duit ting naon minta umi batur ting muraban umi mah Mbak di paraban di tabatur sia ge parabaneun kene ku aing pan sete duit mau dihambur-hambur jelema mah keur hararese jelema mah keur baralangsa teu baralangsa kayak madang bagi hararese urang mah perusahaan leuncang rambat non aya urang mah teu kelaparan pan sia rek hayang ngalebok kejo tinggal jablok ka dieu sia baskom dan ngaya umi mah hidup teh geus campleng sia mah Mi udah yang beli mobilan deui nu oleng anjing ngatorogan teuing halabatan kira-kira boga indung jembar teh sia mah he kamari pan umi teh geus meuli eta truk-trukan oleng mobil truk oleng main eta mah geus rusak aduh eta ge hayang nyawa nya hargana 14,5 juta eta teh nanti Paris umi mah senang ge dieu dihakan juga dibogor kan punya nih cari gue teuing sia mah itu si Akbar cuma ni teh juta kuing jadi bita tah halus itu nama kan cina parasa di cina bunana ngarep pula kada jadi indung di anakna sampai bapakna si Akbar teh jiga nama ek meuli ek nyeluan digan urang teh Pajri inget teuing manehna erek nyieun mah ieu paling tina kolokop awi apa serang kan mobilan jadi mah truk oleh mah eta mah tidak plat besi sia teh aing gelaskeun jadi gelaskeun yeuna tong sieun lagi mau kabeli jaba balangsak madang ge sapedug sakali jadi aing nyaho si eta teh si noni lain si noni komo madang bae ge ari eueuh deungeunna batur mah kudelan manehna mah ku racun beurit digalei jeung kejo aron geus sing apa maranehna teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, bila drum kalebet bila drum. Oke. Di mana no? Di luar nang tukang sayur. Umi keur naha sih di jero bayar ka keluar. Geus pantri kan muntungan ya bawa anak hiji-hijina nyusahkeun. Nyusahkeun nasi. Hayang mersi perari nu naon? Meuli atuh, aya duit. Kami ambil duduk cari nanti dong. Sok cemegok di dia tah.
Eta lain tukang sayur anu sok biasa orang lewat hari subuh Mang Kardun. Geus lah ka gosip ieu mah gosip. Iya gosip. Udah bergadung yang udah lencang. Saya teu jauh, teu balik deui ka ditu sakali udah ka Perancis lu jauh. Sia. Musingkeun kolot. Dia bil. Aduh, Ih, bujurna teh gede tinggal mah, kait. awak mah gede. Ek mesen naon? Bil teh. Biasa we sayuran kitu, da ayeuna teh keur nyobaan diet ieu teh nyaho. Diet awak sagede kitu bapuk mah diet 40 tahunan karek bisa kuru. Kayak gitu sorangan, mun yang stres mah. Turun tuh teh monyet di luhur tak bisa turun. Hari diet itu mah lila. Atuh kan proses ngaranna ge. Bil, anu senenan kabila geus cair encan eta pinjaman koperasi. Iya aing mah teu ngejeluk kitu ek naha ih. Ih, kemarin mana yang agak ada sertifikat tanah embe. Kurang ya apal itu tukang bantong sok munafik. Deh, bil mah. Saha? Pinjaman eta anu sabulan 75.000. Di nanya bila drum aspal pinjaman 40 juta. Tadi teh minta janda bolong nu keur viral eta teh nyaho teu sih. Naon? Bang, janda bolong eta. Janda bolong? Heeh. Tuh diharap tuh sugan aya tanaman janda dobrak, janda layar non aya diharap itu, ketinggal lain. Heeh. Kempot ka imah dan bener di hareup imah teh. Diplak-plakeun kuing. Melak hareupeun mah melak jagong, bisa nyai nguluk, melak kembang mah buah hasilna. Cok gerak tuh tuh. Itu sugan aya tuh. Tuh bila jelek gerak sugan bae janda bolong, janda dobrak nu maksudnya nih ikan. Di Yo, alus yo. eta mah daun bawang. Ieu gila janda bolong teh ieu gila kadinya nih. Hayang sama dope di dia. Anu kilain. Lain, tambah rapi ki. Atuh nu kumaha? Eta nu barolong daunna. Daun talus Bogor we sina di hataran banggung kan dia barolong keke. Udah bang tengah. Cara cuman kumaha deui ge aing nangan gerak ka Prancis sugan aya. Naon teh sih janda bolong eta nu keur viral ayeuna teh nu hargana mahal sampai belasan juta dijual teh. Heeh, meureun teu apal umi mah nu kumaha ih. Ini neangan. Teteh. Oh, teh di mana nya nih? Hari kitu teh lain kumaha teteh di mana lami akrab ka dia ka mana deh? Urang mah kaseuran nih, urang mah ke panen. Panen di mana? Atuh di sawah ieu masa di kubangan. Oh, coba tuh sebenarnya gawir, bikin terus ke dia. Sudah boga sawah. Teh nani mah boga sawah ieu, eta teh di sawah teh manehna nganturan salakina kerjongko di sawah umi. Penting deui kayak urang mun ka ditu lami era ini kendali. Ada sedikit ayeuna mah kan itu tutup. Kayak sendak maneh teh gebus kana gawir karena kurang kali itu resep. Penting pajarkeun mah lain di sawah umi ka teh. Padahal mah salakina nguli di sawah umi. Keur macun, penting. Song bisa tadi ngomong lagi dan Sinoni mah siga tong corang murus ge belagu Terus tiga umi. Di sini boga sawah beneran nya. Teu mungkin sinoni mah sakaina boga sawah ge paling manehna mah sawah menang nimu ka bawah cahat teh pigiran ka ditu. Sawahna. Di sini cai tidak BPUMN kan nu teh tah nu kitu lah. Moal kabeuli bila moal manehna mah wadeungeun ge madang jeung kokol musola tah. Dibilang je. Penting deui ke urang sok ka ditu ngelikan. Lagi di sini itu teh beneran. Moal bila Kan moal. dari nu menang bantu. Yeun, tapi- pemerintah. Ya kaji orang sakit mah ye dina kabeulina ge hese. Manehna mah ye nepi ka Firaun bangkit deui make sport hand ge moal bisa kabeuli ieu. Hebat ih, bantuan ti pemerintah teh nu ayeuna mah rada lumayan gede. Emang gede. Heeh, Ya sugan. 40 juta cenah sia ih. Sugan teh itu boga sawahnya anu menang meuli. Di sini kamari kayak nulis. Apa dikena ngejom koperasi sih eta menetap boga duit bisa anu mah tong sok panasaran langsung ikan ketu ikan. Gua terus aja. Aduh. Nih bahannya lah. Kan mau bilang. Ini sikit pangbelikeun deui nya nih ganeng bae. Kopanya sing laparan tuh. Ini sih kopanya jauh amat nih, anu panas ini. Sinoni, nah, erek ka sawah umi kan teh ini kok aja. Itu jelek tuh tunggirna nya. Tuh. Itu ih. Lak lok hulu meuni siga golek. Kuing dolikeun. Cicing, kayak ngebiakeun kan padahal mah ke Joko di sawah aing. Daun kalapa. Yuk kandi pamajikan aing. Geus beurang kieu can nganteran kene bae. Butung geus lapar. Aing mah bos eueuh nganteran. Waya bedug deui bae. Suan teu boga yang mau dideungeun anak. Pernah dengan sangunan bae dihakan ku aing teh. Daun kalapa.
lagi kebun batu. Yang agak gawe nyanyi baik. Orang iya karek incah, Pak. Nanti ngeranan baik, canda anteran sukan. Puwe geuning pamajikan can nganteran deh. Geus lapar kieu geus bedug. Urang ieu teh kitu ulek ka nganteran. Atuh si bos mah lain teh. Pura bae. Ayo mangkat. Puwe di dago-dago terek datang-datang. Ya atuh di telepon, panena mah zaman HP Android. Puwe boro-boro mau HP ka sawa mah. Ancruk meureun. Ai si bos lain teh kade teh mawa jablogeun boh naon bos. Atuh pan urang mah gaweana geus diborong. Ai diborong mah nya dibere jablogeun. Oh nya santen atuh boh naon kopi eueuh. Geus kayak urang mah kurang dianteran kopi-kopi bae mah. Tapi gaweana ka benernya. Nya bos. Ulah nyanyi teuing. Juga artis bae. Nya bos. Kalian wedangna jabureun. Buat tanggeus atuh. Buat menang duit. Senang hanca sih itu. Kemana cintana? Kemana asikna? Kemana di mananya? Mana? Tuh. Oh. Gurang. Pak. Pak ke dia, ada saya ya. Awak kalang itu bidang deui dah. Gerak nafsu. Aturan teh supaya bedug bae. Emang tadi asakan heula. Cicing di dia, ulah ka dieu. Motor ke baju awal. Di mana? Kurang bae. Mata anaknya aneh. Ih, atuh dah yang bawa mobilan. Bantuan atuh aya keur gawe teh. Naon nih? Yo, don paria hakan tah. Kejuna mawa. Atuh aya, teu bae geura. Bae. Potong geus mam. Iya, gue mah hayang mau mobilan. Masya Allah, mobilan di bae, geus beak 3 hiji mobilan. Aduh tah kitu beta, anaknya aneh mah. Tah yang mobilan mah yeuh. Di sawah mobilan. Pusing nyaho teu ka ibu. Ibu Tindi. Atuh sekali-kali ngomong ibu, ngamih-mamih bae. Ih, kita mah malarat pisan. Geus tong hayang jadi jama beunghar. Hirup mah ngeureuy. Saya ngatur ieu. Mimi mah hayang siga si Amo itu, masna rarencem, make kacamata. Ih, dengekeun. Si Umi mah jama beunghar. atuh bapak ge atuh kumaha gawe supaya urang beunghar. Udah tadina bobot bibitna teh geus jama beunghar si Umi Amoy mah. Yeun di kejona, kejoan. Akbar. Aing tadi mere lantang ka mamana. Resang ih. Gue tanya nana hatus dah ngatik di bapak jinjing gitu ih. Aing teh tara biasa ka sawah kos kieu nyaho ih. Bye. Aing tara. Bila itu tinggal si Noni itu di sawah uing kan, di sawah Umi Ih gini itu jeung sasi. Cek Umi ge barang sakit mau kembali sawah ini itu di sawah Umi itu geus jelas. Ngomongna bae gede heueuh jama teh. Ada orang Sunda mah rata-rata pasti itu bila. Atuh hayang ka toko kasokor teh hutang pinjam non ke bagian bayar mah nyara muni ka Umi ge. Nu ngarinjem saayah-ayah, bayar mah rese. Keting kendel itu ka batur makan ngomong mas renceng nang meuli non kontan padahal mah nginjem ti Umi nih ya cerita sih nama ngerenang baikeun sinang madang nang geus bareres kurang suang gebiahkeun bil. Ayo dikulang lah. Terus yang geng ieu mau poe saung ieu. Aduh, emang tidak ada gorbet tadi. Asupana, amihna dang bae. Teu bisa geuning ngomong ka kolot kitu. Lalaki mah modapuan sawah saeung ieu bukan kejo. Aduh, kumaha ieu bae? Kopi teu mawa. Henteu. Atuh bapak mere duit teh kami men aja. Katupan kayak dibayaran ke bapak gimana sih? Geus teu dibere ngajuk ieu ku warungna ge. Mah ieu Pak kaharepna para rusing atuh. Ngaran-ngaran hirup mah roda mah berputar, roda dunia mah sabar. Berputar menit, berputar bae mah. Bae. Alih rangkes encan, jongkok. Ye, ieu tadi teh si bapak dikasih dia. Tapi geuning teu mau cai-cai acan euy, aus mah aus. Salaki urang. Nuhun. Kemana itu teh jama teh nya? Ngulonkeun teh macana rek nyebatna mah rek non kopi. Kau cicing ieu abong turunan sero sugan salaki aing. Nya ieu ge ngadag-gadagan kejo sugan teh mawa pamajikan teh kana teh mah. Can anggeus berarti. Tah can satik deui. Ya salaki Umi mah ting ka mana tuh di nya? Balina ge hirup teh mah dikasih ga sero bae. Tadi mah ngulonkeun mi. Saurang mah ada cenah rek kanu dirompok rek mah nyadiakeun kopi. Mang,
Kita muntah sama kedak age beres deh urang rek ka Israel pas beres ieu mah. RM na. Oh bade aya ieu di Isran. Mohon sumbang sih. Jadi akrab di beres sih Mi. Atuh Gitu syukur lah. ngada-ada gokejo sugan teu pamajikan rek ngokejo paru mau lantang na bae. Cuna ka dia teh panen tadi mau lantang itu. Ada Aduh. ngampiran bae sugan. Cek umi ge zaman umur mah kitu. Sawah-sawah saha di aku sawah saha. Padahal mah sakina salikan kene. Kerja ongko di umi, ieu semua umi ya. Mang bejakeun gerata ka istrina. Mun diganjeun tadi ngalangkung teh. Ih hewa. Kumaha tuh Mi ai ieu teh doh. Berikan ditaros umi teh. Teteh kemana? Teteh emang teteh sia cina. Ai mere nganturan emang boga sawah. Padahal mah liang waduk nanti balik sawahna sawah umi. Ulah kitu Mi, Panas, jadi mah narimakeun. Kudu saayana nya. Saayana. Teh tong sok Udah di sok aya. Itu. Kaji sami. Mi sugan ieu asisten anyar. Wing teh rayina. Si itu RM Jack nya Oh. lain asisten anak aja loh. Jadi diceu ka dieu teh. Oh. Teh mana tuh dan mana naon sih ngemilukeun ngomong ih. Nah, atuh da aing hayang ngomong. Oh, hey. Adi parna Umi. Terus Mi tong sok ieu. Adi beuh jong balik beuh igarakeun. Jong mah teu pantes di dieu. Pantes ge tah si eta tadi dieu. Terus itu ini ih. Sih. Naon ngemilukeun urang ih. Mantaknya ari teu boga mah ulah sok sagala diboga-boga. Ini tadi tuh Lampurannya Mi nya. Nya kajian kan pangwarahkeun bae teh pamajikan. Mohon Mi. Mi makana ya jalma kitu sok angkuh gitu doh foto boga nyarakeun. atuh bapak ih ngawi wirang bae ih. Lagi bae tah. Geus foto boga. Surga yang boga. Thank you.